Saur Kangjeng Rasul, ajaran Islam anu pangabot-abotna teu aya deui di alam dunia iwalti amanah. Innahul ladzina mimmal la amanatallah. Saestuna teu boga agama pikeun jalma anu ngantep kana amanah. Wala sholatallah leungit harti salatna. Wala zakatallah tong ngarep-ngarep ganjaran zakatna dina poe kiamah. Lamun eta jalma, lamun eta manusa ngantep campoleh lelewodeh kana amanah. Naon tah amanah ti Allah Rabbul Alamin nu dititipkeun ka manusa teh? Di antawisna amanah ti Allah Rabbul Alamin nu dititipkeun ka urang sadaya nyaeta nu jadi anak. Nu jadi murang kalih eta teh amanah ti Allah Rabbul Alamin nu dititipkeun ka urang sadayana. Hari amanah perlu ku urang dilaksanakeunana, wajib ku urang dilaksanakeunana. Sabab kaum muslimin sadayana bener jeung salahna nu jadi murang kalih kapayuna gumantung kana pangajaran nu jadi kolot. Sakali deui kaum ibu sadayana bener jeung salahna nu jadi anak kapayuna gumantung kana pangajaran nu jadi kolot. Lamun nu jadi kolot pangajaran kanu jadi anakna bener, tegesna mah nuduhkeun kana jalan bener, nuduhkeun kana jalan syariat Islam. Mamatahan kana salatna, mariksa dina wuduna, nuduhkeun kana puasana, ngajak dina zakatna, kanu jadi anak insyaallah anak samodel kitu geus moal boa kapayuna bakal ngagiringkeun di dunia keneh oge kanu jadi kolotna kana surgana Allah. Komo deui engke di akhirat jaganya. Sakali deui para kaum muslimin anu mulia bener jeung salahna nu jadi anak kapayuna gumantung kana pangajaran nu jadi kolot. Lamun didikan awal nu jadi kolotna salah, tegesna mah ngantep kanu jadi anakna, lelewodeh kanu jadi anakna, hare-hare kanu jadi anakna. Sang bodoh teuing anakna rek bisaeun salat rek teu bisaeun, hare-hare we nu jadi kolotna. Sang bodoh teuing nu jadi anak teh rek bisaeun rek henteu kana ngaji Qur'anna. Sang bodoh teuing nu jadi anak teh rek nyahoeun kana puasa rek hanteuna. Sang bodoh teuing anu jadi anak teh rek ngaluarkeun zakat apa hanteuna. Kitu nu jadi kolotna teh tegasna mah ngantep kanu jadi anak, teu nuduhkeun kana bener, teu nyarek kana salah dina bidang akidah jeung syariah. Tah model kitu geus moal boa di dunia bakal ngajongklokeun eta nu jadi anak kanu jadi kolot. Di akhirat tong ditaros deui ngajongklokeun nu jadi kolotna kana narakana Allah. Berat geuninganan amanah teh.